Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ari sim horeng teh bumi teh di mana mang? Di Cipagaran Asri. Waduh, Jauh-jauh teh. Dong deket mang, sama deket. Ya anggar mang. Eta teh jauh suami. ya, jauh. Jamang Jadi, ieu mah kan Cipagaran asli kan didinya. Cipagaran Asri nu di tona mang. Anu bade ka majelis. Oh, Hari mere siap. titikna SDN Cipagaran. Betul Saya tuh jauh Haji jauh Gopur. kan. Jauh, jauh. Jika simpang bieu. Hari rek ngirimna ka Raja Ampat. Padahal mah mere titikna di Irian Jaya. Irian Jaya tampil itu perumpamaan. Parah mang. Karunya, kudu karunya ka ojolna pangintennya kade. Ari si mang itu dukana Dukana paling duka teh hiji mang lieur aing ge. bakat loba. Oh, bakat loba. Hiji we hiji lah hiji anu berkesan duka teh. Dua we lah nya. Ya euy, ari nanya ka jomblo mah ting kumaha? Lieur. Saya ge pembawa acara lieur. Nanya ieu, jawabna kieu. Tawaran ke asa ngobrol jeung si Patrick. Sok kumaha tuh? Sok Mang Patrick kumaha? Loba susah Hampir sama, cuman mang mungkin pas giliran ngorderan dari malam mang. Kalau dari malam kan susah karena sulit. Kalau misalkan kita nggak tahu arah jalan, susah mau nanyanya kemana-kemananya. Makanya jadi suka apa naon? Naon? Suka gorengan? Suka nyasar. Nyasar mang. Intinya nyasar sih. Oh. Kendalanya mah. Kendala teh eta lamun peuting Kalau mah orderan lamun GoFood, kalau mang lagi ngalong gitunya jadi ojol peuting-peuting eta mun nyasar keung teu mang pernah nyasar ke tempat keung gitu. pernah mah. Ke tempat serem gitu. Ketika yang kayak di YouTube dengan merek titik pakai kuburan kan eta teh. Pernah tuh mang kayak gitu. Pernah mang, abi mang pernah aduh parah. Ih, lain nanya ka mana urang. Oh, bener. Wae pan geus tadi atuh. Aduh, hayang kita ngawa aja. Pikir gantian kan si Satu mang itu. aja teh. Udah siap ya motong belagu. Kan karek hiji cenah sukana. Si emang eta mah hayang dua, tanah kaduana. Ditanya Pernah bang, kebetulan jalan daerah Cirasas gitu. sing balik bang orang Bandung Udah tak tahu apa. lah. Ci, daerah. Ci, Ha, ra, ra, has, nah eta. Cirahas. Ciharas has. Nah, gitu. Anu kereta cepat, emang pernah kadinya saya. Mungkin di jauh teh siga aya nu make kopea. Jika setelan santri lah, Nya, kasorotku lampu teh, nah orderan kebetulan jam 10 malam. Cirahas Orderan GoFood, dari kejauhan kelihatan tiga aya orang, tiga aya jelemanya. Pas udah dekat, najol eueuh. Soalnya posisinya pinggir benteng tuh. Karena pinggir kanan tuh jalan tol. Da moal mungkin agak jeleng ka tol atuh. Eta sangkilang luhur erek naon deui ka tol. Eta teh waikin ya. Gitu. Waikin kerengarwana. Jauh-jauh. Oh ngajagaan. Cicing dong, ngomong cicing. Eta mah. Ain dia mah, ain nanyana kan, emang itu geus katingal itu nyamuna teh. Ditanya suka dukana, ieu ngadon nyaritakeun anu gaib. Mun urang nanya ge, aya pengalaman mistis teh keur ngojek beuting. Duka bang. Eta ge duka bagi saya duka itu. Oh, bagi dia itu adalah suatu duka. Eta teh duka saha teh nyata. Duka saya eta teh kan Parah. Tanya Ya kan jadi dukana ketika kita ngorder tuh jadi hawanya teh takut karena geus kabawa parno teh padahal kan posisi geus kenal ngojek. ya berarti kudu guguru ka si ku Mang Rois tah. Tiba-tiba kakinya ngoloson. Kata gua teh ada orang lu. Aduh si Mang bingung ya. Geus si Mang nyimpadan we. Ada ditanya mah teu ngajawab kira suka duka nanti bukan nama loba. Di giliran batur ngomong, luan ngomong. Tuh enak memangan atuh hayang ditanya mah. Kan anggeus mang urang ih. Kan geus Karek dua. hiji. Kan nu bieu teh hiji. Oh hiji. Duka dua nama paling sarua mang. Duka nama sarwanya jeung ieu. Sarwa dibahas. Ya kieu mang. Tuh si Mang ya tuh. Urang we nya jadi nu nanya ka dieu. Pernah teu tarik bencong sok jawab. Camang dia pernah mang. Saya ge pernah goblok. Sarua mang pernah mang.
Pernah Asa jadi pusat perhatian mah. Siapa Siapa merek yang- tipsnya mah gede tapi. Merek tipsnya mah gede. Gede sinte kan Gede era. mang, gede Era mang. mang Kan wirang we mah. Asli mang. cuma cari tanah kok. Kumaha cari tanah tak Pas pernah. narik Pernah mimiti. ngojek. Ya mang jadi ngaranna teh mang Sebutkeun ngaranna. Angel gitu mang. Angel. Angel cek urang teh Malaikat. ya mang. Baru kan teh awewe asli. Malaikat subuh. Anjir cek urang teh Angel. Wah anjing pas datang Ijroil. Asli mah nggak tahu apa. Kan Angel teh malaikat. Anu datang Ijroil. Pencabut nyawa. Asa jadi pencabut nyawa. Aduh. Itu pada udah diharap nganyal bener. Aduh bener mang. Jadi pusat perhatian mang. Nya, Di mana Memang era kawasan mana teh? nya Pami Abi mah si pribadinya di daerah sentral lah. Oh, Sentral Cibabat gitu nya. Oh, mau pernah narik bencong? Oh, Kabumina atau pada lapak bencong teh teh. Badai Kasalo. ngorder. Yo Salon. badai ngorder Oh, bener. salon putih-putih. Salon ya makan. Oh ya tuh perkumpulannya di dia. Oh, nya monte. Hari itu si Mang itu pernah narik begitu. Pernah mang. Anu narik anu Kela. bukna kau ngeluncat teh lain. Hah? Anu bukna hiber teh. Lain beda deui. Oh, beda deui. Udah loba kan orderan teh. Udah lupa si Saya Mang itu. tahu. Si Mang itu minang narik bencong na. Dong eta wae itu mang. Waktu keloba minang narik bencong bae ya mah. ya, mah. Dua kali mang, dua kali. Oh, dua Sumpah, kali. dua kali. Bung deui kapok. Dua opat berarti Mang. Opat kali narik bencong. Boating si Mang ieu mah iya khusus joki. Desa Mang ieu mah dioplenkeun jeung naon. Rahasia. Jadi naon eta teh? Oh nya. Pernah mang di Cidahu dua kali eta gini. Nya. Tak pelantaran nu pertama mah emang tak apal kan. Dari dia dah selama menang nanti di Bobojong di kampung halaman. Pas ka Cidahu, pas ka titik. Tanya teh lain eta setelah nama mang juga awewe di tukangan teh. Pasti ngali ka hareupna, Masya Allah mah. Kumisan? Leung kumisan eta nu ngajenolna dihandap. Aing mah Itu lalehan. aduh. Erek di cancel kumaha bingung dah. Kan kebutuhannya Dah. mang Kita suka dukananya eta. bising nate nolak rezeki akhirnya ditarik lah. Da asa jajalan sia mang urang mah nepikeun di kurubun mang masker double. Jika ayeuna kan kudu double. Nepikeun pokona mah buni memang era di jalan soalnya emang dipelongkeun wae nya. Dipelongkeun wae. Dipelongkeun wae mang. Sangkana aing order deui. Heeh. Padahal mah kan eta orderan ojek. Tapi aya beja mah mana ngajak tarupan ka bencong. Ente heula kan. Heula kan nyamperkeun pas geus beres Parah orderan mang, teh. parah ngajak tarupan mang. Aduh. Tapi pas di titik tujuanna eta teh juga perkumpulan tapi emang semuanya kurang mah Boga paguyubanana. kayaknya boga paguyuban tapi jika lalaki anu ngarasa disakiti teh aning mah kan kadang mun lalaki non sering disakiti juga ieu jamang ieu bakal jadi bencong mang. Oh, pantes nyambung jeung anu awal cerita anjeunna mah sok meser Garnier. Begitu nya Eta teh Kelly. jang mangkal mang. Kelly. Di penting mah sok gerak. Kewe Oh, tuh sedikit. kaharti ayeuna mah. Mun, berarti eta tujuan nama eta maksudnya Tak Sampingan gitu mah. mang. Pas sampingan. pas ditinggal itu emang manehna boga kegiatan tersendiri juga buka butik lagi lah. Butik iya. itu perkumpulannya emang katinggalina ku abi emang kalangan nu kitu unggul lah. Bencongku tapi kan saja jalan alhamdulillah teu aya gangguan nu kumaha-kumaha. Ya. Tiga nama Tapi da eta teh cek paribasananya memang eta teh nu kari teh panyakitnya sok menular bencong mah. Tapi cenah dari geus kumaha da eta teh jelema keneh nya. Makhluk Allah keneh keun antep tong duguma tong urang ngahina urakeun. Manehna ku jalur manehna. Benar. Urang mah tinggal nanti syukuraneun alhamdulillah urang mah lalaki awewe nya awewe. Itu alhamdulillah kudu syukuraneun bae lah. Tapi nya ulah ngagarayam teuing. Wah, eta mah pengalaman manehna mang. Saya mah pernah alhamdulillah. Saya pernah di Garayam. Sering ngojek teh nyekel teh ka mana wae nya. Adi tuh adieu bepindahan bukal cekel teh nya. Kestang seher. Mohon. Oh ya pertarosan. Aduh. Asal tong jomblo deui we mang. Pertarosan. Pertanyaanana. Kantos teu narik anu goib. Tah, ieu karek ieu. Pertanyaanana. Pengalaman goib ari keur ngalong mah. Da si Salah, Mang mah teu kagok santri ngalong oge nepi ka ngojek ge ngalong. Pernah teu Mang narik anu goib?
pernah teu ngalong di dinya. Oh, berarti Jam 8 oge sare. Oh, sare emang da anak mami tam. Sok pernah teu Mang? Pernah teu pengalaman? Lamun Teu narik oke panggih gitu. narik anu kitu mah yang pernah nyamangnya. Da meureun si kun teh meureunnya. Kuntinas yeuneuan mang. Pelantaran bencong teh ayo mang berubah jadi bencong anu mah. Lain orangnya, punten mah lain abi teh ngajor. Jauh dihasut. Anu ngahasut. Nya aduh. Kalau ieu tah ieu bentrokna teh antara jomblo syariah jeung jomblo konvensional teh kitu tah. Tidak akan menyatu mang. Tidak akan Benar, Tidak menyatu akan selamanya. menyatu sampai kapanpun. Benar. Perseteruan yang abadi. Benar. Jika Viking dan The Jack. Oh gitu. Jadi kumaha teh si Bang ieu? Ayo narik Pengalaman misteriusna aya mistis. boy macan pernah mang. Ya. Cuma lamun bayang-bayang mah aya mang. Bayang-bayang masa lalu. Ngeri. Ngeri. Tak itu paling sok jomblo wae atuh Geus bosan. kok maneh mau ulah ieu ngugit-ngugit jomblo cenah. Ditanya masalah gaib, Jomblo deui. jomblo deui. Tas mang sih mang, ieu mang tas. Masih Mang eta teh si Bang ieu mah sering kalau malah uih nanti tapu dua wae. Tetap menang nanti di bencong deui dah. Oh jam 2 tuh si Mang eta mau cek. Saha jelema normal jam 2 ulina tuh. Di sok si Mang pasti banyak si Mang ieu tah pengalaman hororna atau mistisna ke lama keur ngojek. Salah satunya yang tadi ya mang. Mungkin kalau misalkan apa bawa penumpang goib gitu mah, wallahu alam ya mang. Karena saya nggak peka. Apakah saya bawa jurig apa enggak? Jeung bung deh nya. Bung. Korea. Ngan lamun mucieuna mun ningali jeung papanggih mah minang. Itu oke deh. Oke. Paling nu kitu hungkul nu jiga tadi mah. Tapi rarasaan mah sih aya wae sih. Da aing mah da soalna orderan teu mawa penumpang. Ya sorangan we otomatis jeung tuangeun. Duka teh mun ieu mah sigana da bencong oge sih goib saudara bagi kami mah. Iya, nah mah Ciptaan eta teh. bener tuh. Lain dina rasa pikasieunana sebagai arwah jeung makhluk astral itu. Kudu bisa ngabandingkeun. Lain ngahina kan ulah nate sarua. Ulah. Cek paribasa cek tadi oge mana jalur kumanehna mangga. Urang jalur urang mangga ngumpul pada salukuran masing-masing. Tapi lamun ke tempat angker mah pernah sih mah. Sering pisan wah pernah pasti loba ngalaman anu masalah nu mistis gitu ya. pernah kuburan mah titikna ke kuburan kayak mah kosong mah mang aduh juga nu na YouTube gitunya pernah panik mang keur itu keur orderan kemana ya daerah ditu teh kan ngojekna beda-beda bising barengan kan maneh-maneh urang-urang kayak mana sok ka eta daun kode nya teuing kan beda-beda kan mana apal map urang membuta map kan orderan mana iya aya bahan atuh cenah duaan ieu urang manggeus mundur ieu mah duanana pasti wae yang kumaha atuh hiji-hiji atuh sok daerah eta mah pokoknya daerah eta we lah taun nya heula ieu keur mikir henteu ke caritana ke bakal caritakeun heula kajadianna ke oh daerah eta karek bakal kainget urang di waruga handap naon Tuh kan, Setra Duta mah Setra Duta posisi penting oge penting tah efeknya jalan ditarutuk kan terusung tutup jalan enak teh kan nya terus orderan ti penting sok rek bingung kumaha mang nya terus ieu mah kakasal we sabenerna mah curhat orderan ti penting dek ieu rasana pas belok di portal sedangkan jam 10 penting jam 10 malamnya dari saha bingung pan rek nanya ka saha akhirna mah maju deui ka hareup di portal keneh wae ka hareup deui sarua terus rek ka mana urang jalan bingung tungtungna mah kan nanyakeun we ka alhamdulillah teh ojol di dinya teh Kang mun ka dieu ka mana eta mah geus ditarutup geus paling muter ka ditu ka handap tuluy nama geus di cancel mah rugi nama tidinya teh kesel nama ditaruh tuh batu jalan rek order kumaha tuh nganterkeun aing dia sebagai pembawa acara liar ditanya suka dukana dia tanya duka datang aja padahal nyaritakeun jurig ditanyain apa kumaha pengalaman mistisnya hororna ngomongnya dukana gitu
Luka-luka nah. Caris emang teh Lumayan atuh. tuh mang balikeun. Meh rame. Aduh, Ieu teh SCG. aduh mang, eta teh mang lamun apa, mamang sadudut teh kan ayat mang patung nu kieu mang. Eta teh konona lamun malam Jumat mah jadi kieu mang. Parah mang itu mang. Aslina mang eta teh. Asli bener-bener. Asli bener ada. Oh. Cari tadi saya teh mang. Bener-bener asli. Saya pernah adanya bener malam Jumat. Karena asa beda lah teh. Jual kieu aja malam Jumat mah. Bising dah Jual di malam Jumat unggul wah. patungnya hayangan meureun nu kitu. Heeh, jiga nama. Positif thinking we nya. Urang mah. Aduh. Anu ki ngaran kongres teh. Abang teh beres-beres teh. Anu ditanya ka mana? Ngajawabna ka mana? Anu curhat jadi curhat. Tah ayeuna ieu nya cara menanganina ojol nu biasa bernya jeung ojol setidakna mang makan boga dasar lah nya teu paribasana santri ngalong oge boga dasar boga bekal mangnya antisipasi cing aya teu gogoda bila mana urang menarik penumpang anu geulis nya mana penumpang teh nu geulis ya kumaha tak mang apa istighfar tuluy jika tadi narik bencas apa henteu alhamdulillah itu kumaha. Teu sih mang nya lamun narik anu geulis mah nya paling main rem. Eta unggul sih. Permainan mang. Maksudna kieu kula. Maksudna mah rem teh meh adek. Cirian tah banget tah cirian ieu ojol ieu lamun Kan dasar mang eta teh dasar kene emang itu. lamun ngorder si mang ieu kade pasti lamun geulis kade tan anu geulis sadayana para wargi upami ngorder kengengna si mang ieu cirian nya bisi berarti si mang ima ahli rem. Nah ya eta modusna geus kapanggih tanya ieu mah. Mun eueuhan etana kumaha rek direm oge. Tuh si mang eta kumaha? Mun geulis kadang ku saya besok di peta we ana mah. Oh eta. Oh, Terus terus gantung mere. Kajian kurang di save nomorna tadi bales. Nah hanya mang gitu. Emang nu geulis karitu sih mang. Emang nu kitu geulis. Nu geulis karitu gitu. teu mah teu anu geulis teu kitu kabeh. Balik deui eta mah ka diri. Nah, balik deui ka diri. Kan tilu ang cenanya nu kahiji lain ngadoa anu kadua ngusahakeun anu katilu ngaca heula atuh sama hayang kanu kitu teh itu. Jadi balik deui kana dirinya. Nah, emang itu mah tragis wae carita. Tapi sempat dibales oke mang. Oh aya anu nyebut balas. Aya Sakedeung dibales. balas gitu. Dibalas kan ka ditu we diblokir. Parah. Ujung tah ieu nya pengalaman para jomblo teh karieu geuning nya menarik untuk dibahas gitu. Meskipun saur anu ceramah wae mah nya satu kata buat yang menjomblo naon lebok gitu tah eta. Bener eta teh soalna naon sagala dilebok nu jomblo mah beurih pait sakala kumaha oge ditarima we. Buat teuing urang mah cantang tunya kuat bisa nandangan hirup sesoranganan dalam dunia. Nya urang mah aya batur gitunya tah jeung hari ieu mah Imang ieu mah tuh Imang itu ge cek operator ieu mah di batur isiit. Aduh. Nya eta salah di antarana jomblower anu pengalaman anu sakitu mengerikan cek urang mah mengerikan. Parah. Tapi baret tah we nya dina kajombloan teh ning kumaha caritana itu aya nu hiji nyebut teu betah, nu hiji nyebut santai enjoy gitu nya. Tapi eta mah nya kurang pasrahkeun deui nya aya sakabeh jelema ge mang aya jodona pasti. Dina keterangan hiji jelema aya jodona kabeh pasti di dunia ieu aya jodona. Urang jeung peuting, urang matahari, nah beurekeun aya emah, aya bibi, aya ua, aya tua, sama aya indung, aya bapak gitu nya. Kabehana ge aya papasangan. Laki jeung awewe mang oge aya pasangan teh. Nan jodoh teh aya nu papanggih di dunia, aya nu papanggih ke di akhirat. Bisi, urang mah bisi. Bisi mang papanggih. Tong abi mang, tong abi. Nah, ieu mah si mang ieu mah nepi ka pupusna teh.